kunaon jalma terjerumus kana kasab anu haram, kunaon jalma bebelaan hayang beunghar nepikeun ka ngahalalkeun kana barang haram, kunaon jalma saking ku hayang beunghar melaan terjun kana dunia riba. Ieu teh teu meyakini, teu mempercayai ka Allah, teu meyakini, teu mempercayai secara sungguh-sungguh kana rozakna saha? Allah. Belah dia ragu mang karena Al-Quran. Al-Quran geus ngajamin ari Al-Quran teh kalamullah. Cek Al-Quran tugas jelema makur ibadah, urusan rizki, urusan milik, tanggung jawab Allah. Buktina jalma ngahalalkeun kana sagala cara. Modal dagangna ladang unyak anyuk bari riba, kendaraan ditumpakanana adalah ladang riba, imah nu dicicinganana ladang riba. Berarti secara tidak langsung perilakunya menunjukkan kana ngaragukeun kana Al-Qur'an.